Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngedongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu negara carios Jaka Sakara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabadai anu satia manco kana dongeng emang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilalancarekeun sakarupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tomol sukre-sukre. Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sakara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Kiragapati jeung si Jamros anu geus jauh lumampah neneangan si Jaka Sakara. Tepikeun ka kiwari acan manggihan laratan acan katimu di mana cenah eta si Jaka Sakara teh. Kangarana neangan jalma anu teu puguh rumuk matuna teu gampang. Sok komo kapanan si Jaka Sakara teh ayeuna mah rada nyamunikeun diri. Tarang ngaliwatan ka pilemburan, sering nama malibir we ka jalan anu sakirana aman. Sakalian ngaliwat ke tengah lembur oge, lamun kayaan teh geus mimiti poek atawa geus peuting. Caturkeun si Jaka Sakara anu kedeteangan nama kiwari teh keur lumampah jeung Mang Utun, leumpang nyalsenaker aya di satengahing jalan anu berasna teh kasesieun pilemburan. Di kajauhan geus katempo parentul sunan imah, kawasna bae eta lembur teh gede pisan, kangeusina gegek pisan. Ayo gancangan lempang ajang supaya sak buru-buru nepi ka lembur. Terus terang emang geus teu kuat yeuh. Teu kuat ku lapar. Urang neangan warung sangu. Nya Mang hayu. Harunya temen atuh mamang geus kalaparan. Ih, bogoge nya jang. Beuteung emang teh geus kekerebakan. Cacing na teh bogoge geus. Alah teu sirik mah ngotahna jero beuteung teh jang. Da eta meureun lalapareun. Kiwari mah leumpang nanti digancangan si Jaka teh karunyaeun ka Mang Utun. Lumampah geus sakitu jauhna beuteungna acan kaesian ku sangu ukur kaesian ku bang borosan we. Pas geus aya di sisi lembur si Jaka teh ngaraneuk. Kuku we atuh Mang Utun teh kagetna cenah beut kandeg leumpang teh. Kunaon jang? Beut mugen kieu teh. Sok we mamang sorangan ka itu asup ka jero lembur. Gerateangan warung sangu. Uing mereka dagoan we di dia Moal milu ka itu. Pek we ku mamang kep timelkeun we bawa ka dieu. Ayeuna ari si Ujang hayu. Urang dahar di ditu di warungna jang. Ulah arek dibaka-baka sagarupa, ulah arek ditimelkeun. Ulah Mang leuwih hade ke cicing di dia we nungguan uing mah. Inggis lamun uing ka eta lembur. Bisi aya kaributan. Kapan mamang ge apa uing teh keur jadi inceran jalma loba. Uing dianggapna jadi jalma jahat. Bisi aya kaributan lah. Eueuh heueuh nya jang, nya atuh ari kitu mah. Keun we emang bakal asup ka jero lembur, bakal neangan warung. Lamun emang geus rengse, dahar geus wareg mah. Sangu teh bakal dibawa ka dieu jang. Lah, tenang bae ayeuna emang rek asup. Tapi mamang nah aya duitna, nya boga duit Mang. Tenang jang, duit mah aya keneh. Kapan urut kamari teh hasil ngajual suluh teh jang. Anya syukur atuh ari kitu mah. Sok we Mang lah. Uing mah ngadagoan di dieu. Leos atuh Mang Utun teh ninggalkeun si Jaka Sakara kebat asup ka jero lembur. Basa manggihan warung laju nyampeurkeun. Punten yeuh. Nah aya keneh yeuh. Pugu gue yeuh akang hayang dahar nyi. Ih aya keneh sangu mah ageung. Ngandeungeunna keur dibeuleum keneh. Sok calik akang kaitu antosan sakedap tuh. Sami si akang itu ge ngantosan deungeunna. Tema si bibi warung atuh koloyong Mang Utun teh ngadegetan bangku jeung meja. Alah punten jang, ieu mamang ngiring calik yeuh.
Mangga mang, sok dala lega keneh. Sami paintenya rek adon tuang iteh ngan hanjaka. Rencangna acan asak jang. Kapaksa we mamang ge kadang ngantosan ieu teh. Sok padahal ieu beuteung mamang teh alah, parantos kekerebakan jang. Enya. Sabar mang da sakedap deui asak painten. Abi ge sami ngantosan deungeunna ieu teh. Nepangkeun sim kuring mah utun. Kenah sahari ujang. Ari wastama Jumali mang. Nyalah janten jang Jumalinya nuhun we ye ditepangkeun di dieu. Kenah ujang teh aya di dieu. Nah urang dieu sanes mang. Sanes urang dieu abi mah urang lembur Cireog. Puguh dongkap ka dieu teh. Ngajawi imah reureuh magi nuju di perjalanan. Oh, janten saminya nuju di perjalanan. Keke. Namun di mana atuh ujang teh? Abi teh tas tatamba. Eueuh. Tas tatamba ubar ti mana jang ari ujang kapan katingali ku mamang jagjag. Nah boga kasakit naon atuh ujang teh? Aduh penyawat naon? Sanes abi mang. Sanes nambaan abi, tapi nambaan pun bapak. Jadi bapak ujang anu gering teh nya. Nah gering naon jang? Duka kunaon pugo abi ge henteu ngarti mang. Terus aya sasasihna pun bapak teh lamun jadi teh sok ngamuk, malahan madugi ka ayeuna teh dipasung we. Lantaran nya kitu we jiga nu euwah. Eueuh karunya teuing jang. Nya kumaha mimitina bawa ujang nu kitu sagarupa. Margi kapanan sok aya sabab musabab jang. Duka mang ari sabab musabab nama teu acan kantenan ngan bae samulihna buburuh ti bumina juragan minta. Nya ngadadak kitu we pun bapak teh. Ngadadak janten jiga nu euwah. Alah kitu kuntan teh jang karunya teuing atuh. Muhun mang. Abdi teh tos ka ditu ka dieu lalandong, tapi waleh teu acan diparang bae. Malihan mah tadi oge anu didongkapan ku abdi teh sanggemeun mang. Nyaur malahan manyawurkeun. Margi cenah sukma pun bapak teh parantos di kawasa ku makhluk gaib anu kacida kuatna. Teu sanggemeun pokona mang. Eueuh kitu kuntan teh nya. Heup heula ngobrolna. Ieu deungeunna parantos asak. Sangu teh ayeuna mah aya deungeunna. Sok aya lah ayeuna mah. Gerak taruang heula nyokotan we. Ulah kudu dialaskeun ku bibi. Alah nuhun nyai geulis, nyai bayah nol, nyai narkom. Ayeuna ieu ku akang bade dituang sangu teh. Puguh kitu teh kiat lapar ya. Peujit emang kekerebekan jang hayu mah. Ulah bacatur. Urang mah heulakeun ke terus keur ngobrol mah. Nya, mangga mang. Sok-sok nya ada. Mangga gerak dituang pasti bakal ngalimen gerak. Margi pasakan abi mah akang. Pokona mah pedo moal aya duana kang. Ih kan tenan atuh. Margi kapan anu ngadamelna oge sakitu geulisna. Sakitu bahenolna rekomna lah. Halah. Alah. Mendingan kieu jang lah. Yuk jang lapar yeuh lah. Teu kuat mama. Laju we Mang Utun jeung Jang Jumali teh daharna made ngalimed. Dilalajoan ku eta si bibi warung anu katingali ku meulis da eta atuh di alam dipuji ku Mang Utun. Kabeneran si bibi warung teh geus rilangaranna. Basa aya lalaki anu muji, atuh mani ucad acad we gu meulis. Sok akang nambih deui ieu. Kumaha? Nah, raos. Alah, puguh ge mani ngeunah pisan ngageleser kana beuteungna ge nyi. Sok komo dahar teh lian tingeunna ka daharanna teh. Di lalajoanan ku si nyai anu sakitu geulisna. Alah, pokona mah pedo genah ting trim. Nuhun we atuh akang ari ka anggo mah. Mangga sok dilajeng. Abi mah bade ieu beberes lah dipengkar. Nya nuhun. Si bibi warung mangka tempo ngoloyong dewe ka pawon. Atuh Mang Utun teh neruskeun ngobrol jeung Jang Jumali. Dicaritakeun we kumaha kayaan menjadi bapana. Mang Utun anu ngabandungan karunyaeun. Samalah mah dina pikireun teh sugan we cenah si Jaka sagara bisa ngubaran. Dan bae nah daekeun moal si Jaka teh ngubaran bapana Jang Jumali. Tapi kacurung ku rasa karunya ka Jang Jumali. Anu geus kaitu ka dieu ngubaran nu jadi bapa tacan ngabuakeun hasilkeun we susuganan cenah si Jaka sagara teh daek ngubaran. Pon kitu deui diparengkeun bisa nyageurekeun bapana Jang Jumali.
atuh singgetna carita. Sabada maya rurut dahar mabarejeng mawa sang Ujang si Jaka Sagara. Mang Utun teu ngajakan Jang Jumali pikeun nepungan si Jaka Sagara. Sugandaekeun nulungan nu jadi bapaana. Tah kitu Jang, kabeneran mamang teh babarengan jeung jalma anu bisa. Artina boga kabi abang apa bisa Jang. Lianti jago dina ilmu silat, bisa ngubaran penyakit susuganan we atuh. Eta bantur mamang nu ngaran Jaka Sagara teh bisa ngubaran Jang. Oke, nasa Jaka Sagara mang? Nya teu salah Jaka Sagara. Kapan Jaka Sagara teh jalma jahat? Ih Jang, saenya nama si Jaka Sagara teh lain jalma jahat, tapi jalma anu sok tulung-tilungan ka sasama, nanyarekeun bener jeung adil marangan jalma jahat. Ayeuna teh batur mang nu ngaran si Jaka Sagara teh keuna ku pitenah Jang. Jang Jumali teh mani ngaulang atuh basa disebutkeun ngaran si Jaka Sagara. Nah bener cenah, lain jalma jahat sakumaha anu dicaritakeun ku eta Mang Utun. Tapi ting kumaha Jang Jumali teh boga rasa percaya we ka Mang Utun. Lajuin nuturkeun, arek manggihan si Jaka Sagara. Duanana kebat lempang rurusuhan bari curang cileung. Mang Utun mah inggis aya jalma sejen anu merhatikeun. Teu kacaturkeun ti jalana. Duana teh geus tepi ka sisi lembur ka sambak si Jaka teh keur dieu we hanapeun tangkal gai. Tuh itu Jang, batur emang nu ngaran Jaka Sagara teh. Jadi itunya. Tapi laras mang, Jaka Sagara teh sanes jalma jahat. Ih, ari Ujang. Lain Jang, lain. Ayo mah urang ka itu. Karunya jadi bisi lapareun ye. Da tadi teh embungeun asup ka jero lembur. Lantaran inggis aya kaributan kangarana diteangan ku jalma loba Jang disaka jalma jahat. Nya, ayo atuh mang. Duanana teh ngadeukeutan ka si Jaka Sagara. Si Jaka anu mireungeuh, Mang Utun dibarengan ku jalma sejen. Nah saha cenah eta jalma teh? Ah, Mang Utun jeung saha itu? Duaan geningan. Basa geus deukeut, kadenge Mang Utun teh cacarita. Alah Jang, ye mang ye mulang ye. Sok ayeuna mah Ujang ngeradahar heula. Hanapura mang teh jadi baturan ku Jang Jumali. Jang Jumali teh kaparengan we dipanggihkeun di warung. Keur boga kasusah Jang, bapana teh udur alias gering. Oh, jadi ieu teh Jumali nya nepangkeun ngaran uing Jaka Sagara. Nya kuring Jumali nya kunaon atuh bapak teh? Gering naon? Puguh ge pun bapak teh udur jika nu euwah we kitu tah. Malahan mah tos aya sasasihna. Tah kitu Jang, puguh ge karunya bapana Jang Jumali teh. Ngadadak euwah Jang, malahan mah geus aya sasabulana cenah. Eta bapana teh nepikeun ka dipasung Jang, da sok ngamuk teu puguh. Aneh pokona mah aneh. Ngan kabiri-biri teh cenah tas balik digawe di imahna dulunganana Jang, tak kitu. Kitu kutan teh karunya teuing atuhnya. Nya kudu sagancangna diubaran. Nya puguh ge tos ka mana-mana ieu teh ubar teh tatamba teh. Tapi teu acan ngabuahkeun hasil. Mugi awe atuh ai Jaka Sagara tiasa ngubaran pun bapak. Tah kitu Jang, pangna ieu Jang Jumali dibawa ku mamang teh. Arek minang saraya we kajurung ku karunya ka ieu Jang Jumali. Mudah-mudahan wae Ujang kersa daek kitu tah. Jeung bisa ngubaran eta bapakna. Kumaha sanggup Ujang? Da daek we kitu tah. Ari tulung tinulungan mang geus jadi kawajiban uing atuh mang. Nya mudah-mudahan we eta bapana bisa ditarekahan kalawan diparengkeun cager. Nya keun lah. Uing daek nuhun we sateu acana pami aya sagara kersa narekahan pun bapak. Mudah-mudahan we atuh ngajodo diparengkeun pun bapak teh tiasa damang deui. Nya keun lah urang tarekahan ku uing. An ayeuna uing teh arek dahar heula yeuh lapar. Nya Jang sok si Jongjon ayeuna mah dahar heula keun. Engke geus beres dahar. Urang teruskeun lampah. Nya urang ngajugjug we ka ieu lemurna Jang Jumali, nyata di lembur Cireog. Si Jaka Sagara teh nyanggupan we arek milu narekahan ngubaran bapana Jang Jumali. Hekak atuh dahar heula memeh indit. Sabada rengse dahareuna. Iruana teh lajuan naringgalkeun sisi lembur rek ngajugjug ka lembur Cireog.
Dikacaturkeun di jalana si Jaka Sagara jeung Mang Utun poon kitu dicang Jumali teh geus tepi kanu dituju. Bener bae kasampak di imahna teh bapana jang Jumali teh dipasung we di jero kamarna. Lantaran kapeung-kapeung masuk ngamuk pikasieun mata kepaur. Indungna jang Jumali nyata bi endah basa mireungeun anakna mulang dibarengan ku dua urang jalma. Boa-boa ceneta jalma teh anu arek narekahan ngubaran nu jadi sarakina. Laju we atuh ngabageakeun. Geuning aya tamu mangga kalalebet nah saha ieu teh Ujang? Nya ieu teh Mang Utun pon kitu di Jaka Sagara. Jaka Sagara? Basa disebutkeun ngaran si Jaka Sagara bari ditinggalikeun ka ayana teh bule. Ugue atuh bi endah teh maneh ngajengok karanju kagetna cenah. Bet dibarengan ku si Jaka Sagara kapan kakocapkeun kabejakeun geus ibur kasor. Si Jaka Sagara teh jalma jahat jang Jumali surti. Kayaan indungna anu kaget ningali dirina babarengan jeung si Jaka Sagara laju epo kecacarita. Ulah sieun mak. Ieu Jaka Sagara teh saenyana lain jalma jahat. Manehna teh kapitenah mak. Ayeuna datang ka dieu rek ngubaran bapa. Jadi kitu nya. Nya atuh ari lain jalma jahat mah. Tapi nah bet diibur kapan kabejakeun jalma jahat. Lares pisan bi. Uing teh kapitenah. Pajar teh uing teh jalma jahat anu sok ngagadabah para wanoja. Sok padahal saenyana mah lain uing, tapi si Sukmara anu bisa malih warni malih rupa. Tah kitu bi. Ayeuna datang ka dieu ge arek ngubaran we mudah-mudahan diijabah. Nya nuhun we atuh ari bade ngubaran mah. Si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh supaya kajarogek dariuk ditepas. Sedengkeun ari bi endah mangoloyong gabawon arek nyuguhan saya mah. Jang Jumali ge mariksa ka jero kamar, tetela bapa nanti keur ngalampreh we. Merong ka Jang Jumali kabeneran hanteu ngamuk. Lantaran ari keur cager mah jika jalma biasa we malahan maneh ngobrol sakumaha biasa eueuh tanda-tanda anu eueuh. Aya saha Ujang di luar teh aya tamu. Nya Pak, aya tamu. Anu bakal ngubaran Bapak. Nah ieu teh jadi jodoh anu arek datang ngubaran Bapak. Nya kapan Bapak teh hanteu naon. Bapak mah hanteu geuring jag-jag boleh jag ieu. Asa ku kacida-cida teuing. Lepasikeun anggur mah Bapak teh yeuh ulah dipasung kieu. Hapunten Pak. Abdi teh tiasa ngalepaskeun Bapak. Keun Bapak tos parantos damang mah. Sabatahe ku abi bakal dilepaskeun eta. Bapak teh hanteu dugi karipuh kitu dipasung. Ceuk Jang Jumali ruga giru we ngaleos tinggalkeun di kamar atuh eta bapana teh mani molotot. Amek panonna ngempurulung. Lamun pareng amek sok jadi. Dahnya atuh ari karebeg langsung ngamuk. Sateka pola we hayang ngaleupaskeun sukuna anu dipasung. Bari ngacaprak ngomong ka mana karep. Jang Jumali anu kiwari geus aya di tepas. Pok atuh cacarita ditujukeun ka si Jaka Sagara. Tah kapan ka kuping pun Bapak teh ayeuna nuju ngamuk. Bieu mah teu naon-naon. Lantaran bieu teh hayang dilepaskeun cenah pasungna. Ku abdi teh ditolak. Nah atuh ari ngamuk ngacaprak ka mana karep. Nya karunya teuing atuh. Mana kitu mah aya anu teu beres. Kudu sagancangna dipariksa. Nya Jang. Hadena mah ayeuna keneh kudu sagancangna dipariksa. Meungpeung eta bapana Jang Jumali teh keur jadi Jang. Ngarah kanyahoan ku Ujang sabab-sababna. Pon kitu di sagancangna diubaran. Nya punten we atuh yeuh. Ayeuna ku uing bakal dipariksa. Atuh sakedap ieu kapan nembe cai-cai sok dileueut heula. Nuhun bikeun engke deui ayeuna bade mariksa heula. Ngarah sagancangna tiasa diubaran. Si Jaka Sagara laju we ngeloyong ka kamar bapana Jang Jumali. Kiwari teh geus aya di jero kamar. Bener we bapana teh keur ngamuk ngacaprak sorot panonna ngempururung.
Jika anu kasarumahan jika anu kasandingan. Kusaradet oge geus kanyahoan aya nu teu beres aya nu teu wajar kayaan babana Jang Jumali teh. Mang Utun anu nangtung satukangeun si Jaka Sagara laju tumanya penasaran. Kumaha Jang? Nah, kumaha ye kayaan babana Jang Jumali teh? Nah nya, sukmana teh geus dikawasa ku makhluk halus, ku makhluk gaib. Nya mang teu nyalahan. Ieu bapana Kang Jumali teh geus aya anu ngadalikeun ku bangsa lelembat lelemut yeuh. Ngan atuh paingan teh sorot tanona ge mani ngampur hurung Jang pikasieun. Terus terang ulu punduk emang mah mani pating puring ka kieu. Sok ayeuna Jang, geura tarekahan geura ubaran. Nya, mundur mamang mah bisi aya kajadian anu teu dipaharep, sok mundur. Daragoan di luar. Keun ayeuna ku uing bakal ditarekahan bakal diubaran. Pasungna ku uing bakal dilepaskeun. Cek si Jaka Sagara nita Mang Utun jeung Jang Jumali ngedaragoan di luar keun we manehna sorangan arek ngubaran nu cari babana Jang Jumali. Sabada si Jaka Sagara ditaringgalkeun ku Mang Utun jeung Jang Jumali. Laju wae ngalepaskeun pasung anu masung kana sukuna babana Jang Jumali. Aneh, barang pasung dilepaskeun teh babana Jang Jumali teh henteu ngamuk tapi seuring ngagak kawas anu bunga. Ayeuna mah geus bebas. Nuhun euy saha maneh teh. Geus ngalepaskeun pasung anu masung suku aing. Uing Jaka Sagara, mamang ku uing dilepaskeun lain ngandung harti bakal bebas. Tapi mamang teh bakal diubaran. Mamang mah teu naon anu kitu mah. Si Jumali we jeung pamajikan mamang. Aya ku tega. Kelu masung suku mamang pasok padahal mamang mah teu naon. Mamang mah cager. Cager ti mana mang? Mamang teh geus kapangaruhan dikadalikeun ku bangsa lelembat lelemut. Ayeuna ku uing bakal diubaran. Asa ngadenge arek diubaran gitu pugu we atuh bapana Jang Jumali teh ngadak ngamuk di we. Sorot panona ngempur hurung sidik ayeuna mah ka si Jaka Sagara. Tetela geuning cenah eta budak teh lain budak samanea. Tapi aya nu aneh. Kiwari mah ngadadak murengkeun ningali sorot panon si Jaka Sagara teh. Kawas anu sidik apaleun saha atuh si Jaka Sagara. Jadi aneh teh rek ubarannya. Serab. Nempo sorot panon si Jaka Sagara teh bapana Jang Jumali atawa anu sumanding sumelindang dina dirina eta bapana Jang Jumali teh kawas anu serabeun teu kuat padu teuteup. Kunaon bet serab sagala rupa. Asok ayeuna mah geura tinggalkeun eta kurungan. Geura balikeun sukma jeung kasadarana ulah arek dikakaya di kawasa kitu. Nah, atuh ari maneh teh buat ayaku kelu ngaganggu bangsa manusia. Ampun, aing nyaho sia. Aing nyaho satukangeun sia. Aing teu wani. Ampun, hampura. Ayeuna keneh aing bakal indit moal arek ngaganggu deui ieu kurungan jalma. Kitu cenah cek nu sumanding sumelindang dina dirina babana Jang Jumali teh. Kiwari mah sorot panonna teh geus henteu ngemburu hurung. Malahan mah kawas jalma anu cager we cara tadi bisa ngobrol. Tah ayeuna mamang teh geus cager. Bieu ku uing tas diubaran. Diubaran kumaha Jang? Kapan mamang mah teu kunaon? Nya lah teu kunaon, hayu mang ayeuna mah kaluar. Nya hampura we Jang Jumali jeung pamajikan mamang bet masung sagala rupanya. Geus ulah arek dipasualkeun. Mamang teh cager. Keun uing ngajamin mang moal dipasung deui. Nya nuhun atuh kena sahari ujang teh. Ngaran uing mah Jaka Sagara mang. Nya nuhun Jang Jaka.
Mamang kiwari mangges bebas ngisahan diri pasung deui. Atuh Bapak Najang Jumalit teh bungaheun laju ngoloyong keluar ti jero kamar. Jeung deui waktosna seep euleuh mitra. Waktosna parantos teu nyekapannya. Sagala urang tuna jajara carita jaka sagara si anak laut duy ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakirangna mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.